Sampurasun wargi sadaya, Wilujeng Sumping di Pasol, Pamas Ngobrol. Wilujeng Sumping di Pasol, Pamas Ngobrol. Dina dinten ayeuna, urang baris ngobrolkeun ngeunaan Binekas di Pamas, mau tekar di luar. Nah, di dia orang keduaannya ce, disarengan ku Ce Dayen, Ce Devi, sareng Ce Tia Rahma. Nah, sate acan ngobrol, urang ngawanohan heula ye. Sok mangga dikawitan ku Ce Dayen. Mohon hatur nuhun kang waktosna. Sejana pangkeun Westapun Dayen nenehna ai ti Sastra Sunda 2022. Mangga lajeng Ce Devi. Lamun abdi sejarah nepangkeun Wastapun Devi, nenehna Devi, abdi kawit ti Cileunyi. Waklok. Mangga Ce Wawaw. Muhun, sejana pangkeun Wastapun Tia Rahma Nur Habsyah, nenehan Wawaw, abdi kawitna ti Bandung. Wilujeng Sumping cici-cici kumaha damang. Alhamdulillah damang. Luar biasa, saya. Allahu Akbar. Nah, kata wis mamanya Ce Dayen, Ce Devi, sareng Ce Wawaw ieu teh kawilang mahasiswa anu aktif gitu. Salianti aktif di Pamas, aktif oge nya di luar Pamas teh. Insyaallah. Biasa katinggal gitunya di Instastory Instagram teh. Araktif mungkul ieu teh. Sapertos teh ngiringan sababaraha kagiatan boh di Pamas tapi di luar Pamas gitu. Pamimbios terang ya Ce, kegiatan cici-cici itu naon wae ya? Sok mangga ti Ce Dayen heula tiasa diwaler. Oh, mohon. Upami di Pamas, simkuring ngiring BPA Pamas, keamanahan di Komisi 3. Terus upami di luar Pamasna, abdi ngiringan BEM Kema Unpad, Departemen Advokasi dan Sosial Masyarakat, Kabinet Kunci Jawaban, sareng Syamil, KMMK Syamil Unpad. Wah, terus pisannya Ce Dayen teh kawilang teh aktif pisan gitu, seueur pisan kagiatan teh. Mangga Ce Devi. Oke, mun abdi, mun di Pamas, abdi satu acana we di mixingnya, punten pisan. Kalau di Pamas, Devi nggak ikut apa-apa karena udah tujuan dan niat dari hati, lubuk dari hati yang paling dalam itu fokus di luar prodi gitu. Jadi untuk sekarang abdi ngiringan Radio Unpad, abdi janten graphic designer sareng penyiar, oge abdi miluan ya aya komun namina Laskar Biru. Laskar Biru. Pami terang mah nya Ce Devi ieu teh aya di postingan Instagramna Unpad. Pami terang anu nyepengan huruf P nya. Mun P for Pamas. saya mun. Pami Ce Wawaw ya, kiringan naon wae kagiatan. Kalersan abdi abdi tacan ngiringan staf atau anggota di Pamas. Mung abdi ngiringan BEM Fakultas Ilmu Budaya. Abdi lebet ke Adkesma, Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa. Sareng abdi oge di Adkesma teh janten tim publikasi, janten upami hidup sadaya ningal postingan FIB Unpad Care eta abdi anu ngadamel nya. Biasa di like, komen, subscribe. Kita ada yang tanya subscribe na eta mah dina Instagram Minimal follow lah ya. Follow minimal. Pokona FIB Unpad Care teh aya dina YouTube teh acan aya sigan mah. OTW-nya. Muhun. Salajengna oge abdi ngiringan basket. Pami basket, abdi ngiringan basket anu di fakultas, sami oge sareng basket anu di univ, Unpaden gitulah. Terus salajengna oge abdi anggota ti komunitas anu namina teh Climate Hub, komunitas lingkungan anu eta teh awal nama ayana di Jakarta, mung ayeuna tos aya di Bandung. Wah, Saya pisahnya. Oh, kehilap kan tadi aku sebat-sebatkan ya kesibukanna. Nah, ayeuna manfaat naon sih nu karasa ku cici-cici ngiringan eta kagiatan teh. Oke, mohon ya abdi. Alhamdulillah saparantos ngiringan kegiatan di luar Pamas, abdi gaduh relasi di luar Pamas. Tongtosna, terus relasi oge di luar Universitas Pajajaran gitu. Serta ningkatkan pengalaman kanggo engkena dipulangkeun atau uikeun ka Pamas oge. saya pisannya
Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Mung abdi janten ngiringan radio Unpad. Oge pastilah relasi mah kitunya di luar pamas. Mung oge saunpadeun gitunya sa kampus aya di fakultas mana wae. Lajeng ieu teh aya sebenarnya mah benefit terselubung gitunya lawan di radio. Naon tasya? Naon Apaan tuh? janten bade terang gitu. Oh iya, Isi minat hayu. Janten bagi abdi gitunya radio teh janten imah home gitunya rumah abdi. Kunaon abdi nyarios eta imah abdi soalna pertama ini sebenarnya di luar nalar gitu ya. Pertama bisa makan apa aja itu gratis, dan yang kedua kita nggak pernah keluarin uang sepeser pun. Kita dapat lanyard, kita dapat baju itu kita nggak pernah ngeluarin uang. Dan selain itu suka diajak keluar kota, itu pun kita nggak pernah ngeluarin uang sama sekali. Yang ada kita dapat uang, itu intinya. Kalau dari Komun Laskar Biru sendiri benefitnya lebih ke ini ya, jiwa sosialnya lebih peka sama orang-orang sekitar, sama isu-isu sosial sekitar. Saya pisannya kadang mah geuninnya sok seueur oge anu alim ikut organisasi teh lantaran aya pungutan biaya atau pinaon. Tah kabuktosan tapi di dieu Cidevinya lira kenging mam gratis, jalan-jalan gratis. Eta mah Saya bukan namanya. Saya bukan nama. sajengna wawaw manfaat kanggo wawaw. Mun iya abdi sigana widi nganggo bahasa Arab ya, bahasa Indonesia gitu. Widi nganggo bahasa Indonesia. Jadi kalau misalkan diringkas ikut BEM, ikut basket sama komunitas di luar, itu tuh benefit atau manfaat yang kita ambil, pertama kita bisa bertemu dengan orang banyak, berbagai pendapat, berbagai sudut pandang terhadap suatu masalah. Yang kedua, kita bisa menambah pengetahuan baru dari ilmu yang kita dapat, entah itu di BEM, di basket ataupun di komunitas yang saya ikuti gitu ya. Terus selanjutnya juga kita tuh bisa semakin mengenal apa sih masalah yang terjadi. Mungkin di Adkesma saya mengenal masalah kekerasan seksual di FIB, masalah mental awareness mahasiswa FIB, kita mengenal seperti itu. Di basket saya belajar bagaimana teamwork yang baik, kerjasama yang baik ketika entah itu bertanding ataupun hanya sekedar latihan seperti itu. Terus untuk komunitas sendiri, karena itu komunitas lingkungan sesuai dengan judulnya Climate Hub, di situ lebih aware atau lebih peduli terkait masalah-masalah lingkungan yang terjadi seperti itu. Eta manfaat anu diraos ku cici-cici kalian ti relasi oge urang tiasa ngarekeutkeun kerjasama, terus biasa ninggal masalah-masalah anu di luar kumaha wae oge pami anu enak namanya gak dapet makanan anu gratis, terus biasa jalan-jalan Intinya masa depan cerah lah gitu. Harus bisa. Nah, katinggalna teh nya war bisa daya. Cucu-cucu ieu teh kawilang sibuk pisan, seueur pisan pan kagiatanna teh. Tapi di kelas teh araktif pisan sareng akademik nage teu katinggaleun nya. Amin lah ya. Pami hoyong tipsna kitu nya cara memanage waktu, ngebagi waktu antara organisasi sareng akademik teh kumaha ce? Mangga Cidayan? Upami di simkuring mah nerapkan skala prioritas gitu. Upami misalnya aya tugasnya deadline ayeuna deadline enjing, kerjakan enjing, tapi kaleresan bentrok sareng rapat misalnya. Kerjakan heula nembe rapat gitu, antara bae di multitasking gitu. Dan teka tinggalan di akademiknya gitu. Sareng-sareng nyarengkeun gitu. Antara akademik sareng organisasi. Nah, jadi orang tiasa nyanda kacendekanana pami saur Cidayan mah urang teh kedah memanfaatkan skala prioritas gitunya, lebih mengutamakan tugas anu waktosna teh caket gitu pangintennya Mangga Cidevi. Oke, setelah channel Widi Mixing Day-nya jadi kalau dari Devi sendiri, yang pertama benar kata Cidayan, ya skala prioritas itu pasti ya. Nah cuman kalau yang kedua kan mungkin setiap orang beda-beda. Nah kebetulan Devi ini tipe orang yang kadang kalau mau ngerjain tuh agak nggak selalu berpatok sama poin nomor 1, yaitu prioritas yang tadi. Terkadang kalau Devi tuh lebih ke sukanya yang mana. Sukanya yang mana. Misalkan
ada tugas dari radio tuh hari Kamis, sedangkan tugas dari akademik tuh hari Jumat. Otomatis itu lebih cepet deadline yang radio kan. Tapi kalau misalkan memang di saat itu mood Devi lagi bagusnya pengen ngapain gitu, pengen ngerjain yang akademik aja, bakal duluanin yang akademik. Tapi tetap harus sampai balance lah dan sadar diri gitu. Jangan sampai ngeduluanin dari deadline gitu. Nah, mumunnya jantan pami saur Cedevi mah urang teh kedah biasa ngatur mood sareng pami Cedevi ngerjakeun tugas atanapi naonna teh ngutamikeun anu dipikaresep heula soalna teh. Saya pisan. Mangga euna Ciwawa. Oh mun, Ciwawa mangga. Lamun ti abdi mah kumanya sate acan ngiringan organisasi kedah terang konsekuensina naon gitu kan. Kapayuna bade skala prioritas ngamene waktos nama mangke ngantos siap teh acan karena konsekuensina pas bade daftar organisasi teh kedah terang ieu teh bakal nyita waktu anu seueur gitu.